gula ribas dengan kulit tangga beri isilang tangkang kusitan itu cuma usar kawan jamaka jungatap jeung halih-halih di bawur jeung tenjo maya dirambil jeung menyandu dipucukan menyan putih di gumelar umas orai getah gambir pasir lumbir lun aya di bangka rasa nyerbung kustaman manggung kasang manggungna kasang mangambang manggungna kasang mangambung kasang ratus mangambung kasang yang wah kasang terus dokap kata-kata kasang yang jaga bela-belaan wong salaksa kasang yang jaga sakti ditungtung betik ning langit kasang yang pamidangan sang apsara panicingan Sri Apsara payung jaga mayungan payung alas payung desa dipajar payung bonan mayungan wong sajaga rasidap mangan aman disang yang secinta penuh dijerokan hanana teuji tambah ini je kasakal metu ti panon pangrenge awas bayu metu ditutup peta sabda metu dirasa ulun di purana mundur bijil pustaka ya benang nuras ti nyana bijil tijak ini skala sesida para masuk maseda sirasa amaca mengucapkan nyana metu wangi sangka dari ngarana kasuda mulia pasang kaanikan ahung guru dewananta di dijati kang manembah sangkaro tapi itu sang hyang ayu pukulun sama sumang pamuhunan kami nyaur patangkalan kami nyabda kasang hyang nalika jandra nu muga ngaraning beurang kahyang nalika jandri nu muga ngaraning puting kajagat buana lamba mihapekeun lemah kami mihapekeun cai kami mihapekeun awak kami mihapekeun anak kami deuk sadunya rita metukeun kawacana teu napi nya sangkana donga sabda panita panulisan si bujangga mendang menta pikiraga ngagurit ini Daud bujangga teja nagara batara menang sesa batara menang masak maseda batara wening masak batara bayu mangreungeun mawareungeun sora aing sora nu ayeuna ini mulah ti mihapeina suganing salah ucap suganing salah sebut suganing salah ucap sabdaning pindah kareka sabdaning pindah ka mantran kulon pindah ka kukus sumangger gatina mangkat terus batane ka pasaguru pasamapun pamihunan kami nyambut patangkalan kami nyap saduan kami kasihan seda para maseda sakti para masak bul kukus putih ulas putih atma putih bayi putih kaula ngobulkeun kukus menyantut mati katampi pangabakti kaula sakoron sedang dibuat ku indung nu teu ngandung ku bapa nu teu ngawayuga sang ratu kintar putih namanya indung batin nu nangri wujud kaula sang ratu kelompok putih namanya bapa batin nu mayungan wujud kaula nu ngaran ceceng geus mana anak itu desa anu anak itu daya luhur ayeuna bade nyuhunkeun kasedaan kasaktian kapurbaan kakawasaan wirehning ayeuna dipundut ku bapa camat kecamatan Majenang ieu pikeun cenah kadua rasa alit sejarah mengenai desa Majenang ayeuna simkuring sina nyuhunkeun kaselamatan pikeun badan kaula sapara kanca sakeluarga hatur pinuhun Bapak simkuring bade serah tobat bade ngaos taun sakersana mugi nyuhun di sakulah lahir di rambu tubar kuluhur kunuti luhur kunuti handap penuh menep salabeting pancan alhamdulillah ila syukur bismillahirrahmanirrahim hatur nuhun Bapak si bade serah tobat kalu putaran kawatan sim abdi di satu rambut kalbur kanu ayungan mayuban ustahari di handap 11 dampal kahadap kanu ngayuga nu nanggeuy wujud sakujur nu ngawayangkeun raga nu ngatur engkat lumerna ti gigir saulang tangan ka gigir kanu ngaping nu montir make kaeling pangker satungtung lieu ka tukang kanu ngajagat nying kaharu boda rancana ti payun satungtung tinggal ka hareup kanu masir nu encep ngeuteukeun hicep anu leuleuh ngukuhkeun ka teguh miara robahana ralayan nu luwes cahaya anu manahna mapantas mamanis budi anu nembus cahaya tanpa wates nu nenggulkeun nur cahaya pemara sinar wibawa nu ngawujudkeun pangaruh daya anu luhur di tengah sakuring calik bakti ka tengah pengarasa nu memeres dina pejetna hate mesian rasa dina sakuasaan nu meureukeun dina nafsu nu ngatusuk teu nu mawa sasar kana lengkah salah nu ngatur kedung jagantung ngabing-bing ngalirna geuti nu naliti nepitna usikna pikir nu ngareka bobot dayana ucapan kanu ngaping ayeuna nyuhunkeun dijait dosa sim abdi anu ageng anu alit anu ageng nyuhunkeun alit anu alit nyuhunkeun leungit saparantos leungit salawatna nyuhunkeun sampurnakeun duka dunia rumaos sim abdi teh bodoh hidup talinger cologog doledar tamelan tubul dipaduk cadang dulu bilih abdi ngalangkungan saur kalepatan cadewas bilih abdi serah pertobat abdi bari serah pertobat kabar dosa abdi bahet sarek anu dipangan anu dikiwa anu dihaja anu dihaja anu karasa anu karasa anu sama anu bersama nu katingali abdi bade serah pertobat ka Bapa bade nyuhunkeun atina nu putih badan nu buras celik putih telakeran mulia badan sampurna ku panarima di sim abdi wujudullah sifatullah sifat nabi rasulullah teu aya lintang nu mawi sim abdi dongkat lumaos ka payunan nu kagungan di dalam sim abdi rumah butuh hidup susah ibadah bade titip diri sang badan titip rezeki sareng raja bandana titip raga sareng nyawa sareng sakeluarga abdi humna saibah imah humna sakabeh masyarakat desa Majenang kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap bul kukus menyanu geulis pangjajab acining rasa aci rasa anu mulia anu nanggeuy kaheuning pangjajabkeun pangdongkapkeun pangbukikeun sembah bakti suci idoning Gusti wireh ning simkuring ayeuna calik di payunan ieu patempatan bade bakti kanu ngajer diri kanu nyangling seungitna pikir kanu seda ngajaga badan anu jadi bebenteng wujud kiraga anu ngajaring musikna diri nu ngabing-bing rengkat polah tina gerak di simeng pansala
Mugia hadap nyarioskeun lalakon nyucuk alur sejarah pangdap simkuring sapara kanca teh sanes mangga hoyong ngaguar di sejarah anu dihari nyungsi titi mangsa anu jati pikeun netepkeun milangkala majenang ayeuna ngajantukeun carita lalakon dihari titipan di para resi pandita pujangga baheula ngababarkeun taluri nata alur jati diri usaha jati warisan ti dening ati anu aya di wewengkon majenang di pagunungan pembarisan kendang Cijaluk Cikaung daya luhur ranca gebang kuning jeung sapudurenana haturan ka Adam ka Hawa ka Nabi ka para wali ka para pangagung agungna kan kagungan kawasan sangkan ulah hilap pikeun nyieun hade hirup jujur bener ka sesama makhluk haturan ka kaluhur daya luhur nu mimiti ka Sanghyang Hyang Witantu Agung sareng ka Pohasi di ngawari gunung Ulasa haturan ka Kipuhan Jalil nu gadamel tanah sareng pusaka-pusaka daya luhur Sanghyang Raja Prawesa ka Dewi Sekar Wijaya Kusuma ka Dewi Gebang Kuning nu mageugeuh di Walungan Cikaung sareng ka Dewi Detjamaya nu di Hulu Ciliwung Pajang Sunan nu ngadang hyang di Cijaluk nu aya di tanah Salore Tengah rumaos sekali matuh di tanah daya luhur ayeuna puntos dak 2000 tos jadi lamina janten Kabupaten Cilacap rumaos salik di tanah titipan pamali bade haturan ka karamat nu aya di daya luhur pasarean anu geger kondang Sunial aya Gunung Maluyung Gunung Paningahan Gunung Panyerang Gunung Marakusuma haturan ka Patih Kramareja Patih Kramayuda Adipati Prawira Negara Adipati Wiradika sareng Kadipati Aku Wadana Pangagung Pahlawan di Majenang nu sabeh dituna sareng anu sabeh dieuna sangkan anak incu ulah pohawiwitan mugia salawatna si emut kana hakikatna daya luhur asihan gede hampura nu dayana ka hontal anu luhur kita ukur otak kal manusia rumaos cicing di tanah larangan haturan ka Sanghyang dan Hyang Leluhur bumi langit walungan ranca sagara utamina Tanghyang tanah daya luhur kuning di sagara kitu sareng ka Ratu Candrawati Dewi Kumalasari nu ratu di Nusa Kambangan simkuring bade nyuhunkeun izin permisi anu janten bapakna Prabu Muningwangi Kresi Tunggul Manik nu calik di Hulu Padang nu Kutama Jangkar Gunung Candana sareng sekadang hyang calik di Kubang Tapen Ngaramat Majenang kasang hyang calik di Sirah Dayeuh Majenang di Kaleureun Golewang anu calik di Tengah Dayeuh Majenang anu aya di Karamat Kubang Tapen sareng anu calik di Bidit Dayeuh Majenang di Balai Kambang Muhara Cilopadang Bismillahirrahmanirrahim hadirin sangkala seti baji anu sayang anak sini banyak mugia anak cucu ulah pokok karena tata tertib cicing ke tanah paling pamali tanah Salore haturan karbun dayuh galuh pajajaran Mataram nu kapungkur gaduh lalakon hirup di wewengkon Majenang diri sebat nyalah salah sebat nami lepatna keluarga jarah istuning teu aya niat anu salah mung nincak dina lepat salah mugia ibu bangsa aya ngaluruskeun ngalaraskeun janturan saanyana mangga haturan utamina ka karuhun anu disebatna yang bagusan jalan waya di Jogja kapal bertambah kada atuh simkuring oge bade nyuhunkeun bakti di permisi ka Bapak Wah di guru simkuring anu masihkan aya anu tos aya singetna ka aktif sadaya nu ngagaduhan buk daya luhur utamina ka kiat sagapi make kalimah ilmuna pangajarna simkuring bade dipedar di Padang khususna ka Starbun simkuring nyata nu aya Starbun ieu aya menghormatikan wae desa benar aturan ka guru-guru tradisi nu aya di Handung dapat suping hayu sareng misalnya saterasna bakti kanu jadi bibit munggaran kaselamatan malaikat anu dimenangkeun ngatur ngurus manusia dina poe lahir haturan ka poe 7 bulan 12 tahun 8 ka Kurut Asapon utamina kalalakon asal usul poe nyaeta ka Nyai Budak Manis ayeuna pisan anu gaduh dina poe enjingnya poe Salasa Manis nyaeta kaki Anggara Geni malaikat Raden Mas Purba Wisesana dina Nabi Yusuf sareng bulan Roah atanapi lamun dina babad dari rumah Nabi Sasih Maruta Nabi Nabi Isa Sanghyang Maruta Mas Maruta sangkan dosa daya sami hadir tiasa selamat hirup urip sapopoena singlar maya singkatkeun sagabe pancabaya nu datang ti sakabeh manahap kidu sareng kawea singlar maya singlarkeun pancabaya nu datang ti manahap kulon sareng wetan singlar maya singlar redah udang cahaya singlarkeun ku badan cahaya Sri Bumi Cakra Negara Langung Takul kujak sakuteun sakabeh pancabaya atuh sakantenan ayeuna dina bulan Ruah simkuring bade ngahaturan ka para arwah-arwah nu aya tos ti payun nyaeta sakantenan dina sarusi ruah ieu dina acara wengi ieu simkuring bade ngatur kahaturkeun rasa kasadaya anu mawa cahya kanu ngagaduhan rahmat karunia kaselamatan makhluk sadaya kanu janten panuntun luluhur nu tos mulang pamimpin arwah nu kajalan di jalan anu padang ngarah kana jati rahayu sadaya roh manggih jalana caang tentrem mulia salamina di bulan muka pangeli simkuring nganterkeun rasa entos nganterkeun raja ka arwah leluhur para leluhur Majenang nu kantos nangkepkeun tapak nyangga lemah jeung ranca nu ngadegkeun kahirupan nepi ka kiwari mugia rasa patepung jeung rasa mugi ati patepung pasrahkeun ka ati simkuring karasa anu di ditu rasa simkuring anu di darieu sing karasa anu di ditu nguningakeun dina
dina masih kena yen masih nu hirup aya masih kena kakaluhun nu aya di gunung di leuweung di tungtung di salib di bantar balik di sanendo kana jasa jeung muridana kanu ngaran Majenang masih ngaran Majenang aya masih hirup tumuh dina laku jeung pangurpanana sadat aing sadat wayang sadat jati andal wayang di Mekah indah tulah sekarang kawak manusia pada kawak orang iman sukma sadat ini untuk Raden Santri bisa sadat sunan saya di pangeran saya di tanpa sadat aing sadat jati sadat beliau itu iman dari Rupina Sipuri merupakan alun-alun papal anu kagungan dan satu jadi kalau petang kelapatan sampai acara Sipuri nyuhunkeun di hampura kudu kawasan di kokul kagungan beb itu na beb dina nyuhunkeun di hampura ku para ibu bapak sadaya yang hadir di tempatan sakit di pungkas kopi wajah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.